Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadongeng deui mitra-mitra pemirtub direncanganku MGR. Sejanaraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Gengge ya dongeng karangan Apih Wahri Wahyudin. Sok sanaos ya dongeng digarap ku Mang Guru kalayan sing sarua basajan. Mudah-mudahan sasieun sabeunyeun sing ngajantenkeun panghibur kana kalebu, pangbaberah kana manah. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, malam minggu Mbah Ian geus persiapan kamar dirias siga kamaraja ngahaja nitah juru rias kondang. Pokona mah romantis pisan, minyak seungit anu mahal ti Perancis. Pokona mah siga kamar panganten India. Nganingnangna teh eta nyetel lagu Belah Duren nya cocok pisan meureun keur selera si Embah mah. Gancangna ieu carita bada magrib geus nginum jajamu. Duka merek naon panon digenit-genit jiga nu cacingeun sura-seuri noelan Nyi Denok. Sabalikna anu ditoelan mah kalah sing sariak semucua teu kabayang kudu oleng panganten jeung si Embah. Sarengsena salat Isya, Nyi Denok ngadua hayang dileah sadrahkeun narima takdir dirina. Gengge pamere bapana ditatap diusap, aya rasa rusras inget mangsa keur Sukabungah kumpul jeung indung bapa. Make gengge tuluy ngibing jiga panari ngeremo. Tuluy diusap digalentor kun jadi indung nepi ka tibra sare ngimpi pinuh kabungah. Sanggeus kitu mah rap eta gengge dipake na suku kencana disada ngilincring teu pati tarik. Dah emak mugi salira kenging kasinugrahan di alam barajahna. Amin ya Allah ya robbal alamin. Ya abdi bade ngambah kahirupan anu teu luyu sareng batin abdi. Itu cenah garentesna Nyi Denok tuluy disimbut sabuni awakna nu kangen si Mbah Ian. Demi si Mbah Ian ninggal Nyi Denok nyamperkeun ka cidabungahna. Sura-seuri dungdak dengdek siga ucing keur ngintip pais. Leungeun agag-agagan rada ham-ham, jajantung motah, napas engik-engikan. Mun aya anu ngalalajoanan piraku teu disaruitan disarurakan. Wit-wiu meureun kitu pokona mah. Kesang tiis nyorolok dina tarang Nyi Denok waktu si Embah mimiti ngagarayam. Hatena ngajerit panon peureum basa kumis si Embah adek kana pipina. Ceuk pikirna diparekoskeun oge piraku teu ringsek tah si Mbah Ian teh lamun niat aya ngalawan mah. Tapi kumaha Nyi Denok inget kana papagah bapana yen kudu ngesto ka salaki. Paisan geus karinyantok, dauna geus ngaliglag dibuka. Kerincing sora gengge disada katowel ku si Embah. Yeh cag heula nya hei.